teh meni tahu bisa najan kitu manehna teu ngomongin sabab eta poe deui teh di tumbuhan budak waktu budak anu keur tumbuhan ngalewas heula iman gancang wae gagap teh gambar deui anu berber maksudna ngadegdeg meunang maring teh rek didahar tempat anu sepi ara leuwih anu nyaho gagap teh terus antepkeun dina tahapan di tengah kebon degdeg masih keneh tujuan dicepit ku tanah sabab kitu lar aya anjing lewat anjing teh nugas nulis sabab ngambil daging barang red kaluhur ku anjing katajian aya gagap mawa deui anu kudu anjing teh meni kabitaeun anjing mikir satuju kumaha carana mun aya udara deui moal mungkin ari kudu direbut heula sabab kapan anjing mah teu bisa leunai kitu deui mun dipenda sapotong badak geus kampung moal kan timbul we akalna ae sakadang dagang asa kosan pisan urang teu katepang cek anjing nyaritana ngahaja ku bahasa lemas dan maksudna oge rek gagap teh cicing wae manitosono teh sim abdi sakadang gagap teh apan sato anu panghebatna kira eta bulu mani meles sumung dadak ngomong anjing deui gagap anggar teu nembalan sareng eta deui sim abdi mangkat taji kusol swanten sarua nah ada eta mah aya ku ribut mani matak deg-degeun gagap putih teu ngawano najan ari henteu geus ngarasa sabab terus-terusan dipuji ku sakadang anjing mani hoyong pilanjeun soatan padang gagap sapari we ngomong anjing bari ngelongis kalawan teu sadar gagap teh ujung-ujung disanda bak atuh pluk wae deuk anu dicapit ku kana teh ragra ka handap kalebah anjing barang pluk gancang wae ku si anjing disanda derdeg di bawah lumpur lompat ku bala rek terus didahar untungna gagap teh ukur bisa ngeun bari ngarasa anjakan sabab geus kabogoh ku omongan sakadang anjing anu sakitu halus